Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana patepang dangu deui sareng Capruk Radionet dina salah sayos kontena nyaeta Dongeng Sunda. Anu danget ayeuna nuju ngeureuyeuh neraskeun cariyos sabalakana karya Dadan Sutisna. Mugi-mugi para wargi netizen sadayana sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala digampilkeun sagala rupi pamaksadanana sing sarehat sakula wargi ditebihkeun tina wabah anu nuju rame ayeuna nyata wabah corona nya. Mugi-mugi urang masing tong katepaan sing dijagi kesehatan sakula wargina, amin. Ngaturkeun nuhun tekendat ka para wargi netizen sadayana anu parantos sindang ngadangukeun ieu konten Dongeng Sunda oge konten-konten anu sanesna. Bilih aya anu teu acan subscribe, mangga diklik wae seratan subscribe dipalih katuhu handap video. Sakali wae upami tos subscribe teu kada diklik deui. Ke bilih janten unsubscribe gitu. Atuh sumawonten kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, kanu parantos nge-like, atuh anu parantos komena, mugi-mugi janten silaturahmi urang sadayana. Cariyos anu tipayun nuju medar kaayaan rombongan anu dipingpin ku Olot Dayat. Anu nuju asruk-asrukan milarian budak angon. Tah, kumaha cariyos salajengna? Mangga urang teraskeun. Nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung, mangga kapayun. 1, 2, 3, 4. Si Banyo, si kecil yang menangkal. Si Banyo, keluarga ceria. Ku abdi diherokan, erokna sae pisan. Si Banyo, si kecil yang ceria. Untuk mencegah kita dari tertular penyakit-penyakit yang menular, telah hadir cairan disinfektan, cairan yang sangat luar biasa ajaib, yaitu Si Banyo, berbentuk boneka kecil yang bisa Anda bawa kemana-mana saja. Boleh didandani, boleh dilempar-lempar. Si Banyo membunuh berbagai organisme hidup, dari amuba sampai serangga, bahkan mamalia, dari gajah sampai semut. Segera dapatkan Si Banyo di tempat-tempat yang tidak dikenal. Si Banyo. Si Banyo. Udah, pokoknya saya yang tanggung jawab. Mang Caca ini bagaimana ya? Iya Bu, tapi itu kayaknya bahaya Bu kalau diiklankan. Masa itu kan dari serangga, bakteri, bahkan mamalia itu bisa terbunuh begitu kan bahaya nanti kalau menyebar ke masyarakat luas itu. Iya sudah saya kan, sudah konsultasi sama yang punya barangnya. Itu kan untuk di tempat yang tidak dikenal. Jadi tidak bahaya, da orang juga nggak bakal bisa nyari atau di mana eta teh barangna. Iya sih ada kerenyana Bu, tapi nanti lain kali mah mohon kalau bikin iklan itu yang agak-agak gimana gitu ya, masuk akal gitu, aman gitu buat masyarakat. Eta Mang Caca, kan kita teh capruk, nggak capruk itu nggak apa-apa, nggak capruk tetep, barangnya nggak ada. Oh. Nyari gitu mah Bu. Pokoknya Abdi mah nggak ikut-ikutan aja Bu ya kalau ada apa-apa Bu ya. Iya udah tenang aja Mang Caca mah. Tuh udah mulai tuh. Sok udah baca dongengna. Oh iya Bu. Anggota BPD keur gegerungan bari nyabak cung curungan. Batur anu tiluan ukur olohok. Cikeneh
Maneh nati soledat nincak kalakai nu baseuh nyereule aya 2 meterna. Gebut bujurna neue kana tunggul. Batak ke mun lempang teh tong bari tangga atuh. RT hiji ngasongkeun leungeun mere pamuntangan kanu keur andiprek keneh deukeut rungkun. Aduh, poek deule. Aduh, ya bujur aing teu eureun seueul ieu. Pokna bari jung nangtung tuluy lempang rumangieung. Aduh, poma ulah misah. Kudu lempang babarengan. Mun aya nu tinggalin kudu di dagoan. Ieu lain tempat samanea ya gade. Aduh. Mimiti ibu ringkak bulu punuk dewek mah ya. Aduh. Cek RT hiji. Ya kitu watekna. Boro-boro di tempat sakieu caneomna. Di imah ge sakapeung urang sok keung pan. Si laing kungsi ka dieu. Tempas baturna nu lempang tukangeunana. Nya baheula we. Basa nyangan budak nu leungit teh. Keuna kusupata sigana eta budak teh. Der arulin paduduaan bari jeung lain muhrimna. Duh. Nya pantas we mun ngageugeuh di dieu tuluy murka teh. Budak angon mah moal aya dina rungkun atawa hanapeun tangkal. Cek anggota BPD. Manehna pasti keur diuk dina dahan nya tah. Nu matak kudu bari tangga. Sorotkeun senter ka luhur. Gila. Moal ka sarung ieu teh. RT hiji kamar hamir. Nu penting mah ulah mengkol we atuh. Tuluy bae nonggoh. Engke ge nepi ka lebah mumunggang. Di lamping kidul mah jalan nu disorang teh terembat teuing. Minantu Ohim ngagedig panghareupna, sirahna ditutupan kupluk tambah tiris. Senter sina nyorot ka kenca katuhu, selang-selang tinya angan jejalaneun. Baturna nu tiluan nuturkeun tukangeunana bari ngahegak, lempangna teu kaur laju, meus-meus ngarandeg ngadedengekeun sora-sora ti sabudeureun pasir. Jangkrik ngikrik, patembalan jeung kecelakna sesa hujan di nadang daunan, marudag ninggang kalakai, angin nyor rada tarik. Ori di pasir suni teh aya keneh ajag. Nu lempang napang tukangna nanya teuing ka saha. Eueuh, Walau nu lempang hareupeunana. di leuweung mah nya aya keneh meureun. Apan ieu ge leuweung? Ih, lain ieu mah pasir. Tuh. Mun monyet mah rea kukutan Arkimedi baheula. Nepi ka ayeuna tutumpur-tumpur. Tuh. Atuh da tuluy-tuluyan kawin. Jaba eueuh nu ngala deui. Kumaha we jelema? Ari haban karawin mah geuning teu burung aranakan. Ih, keke. Ieu mah siga tapak jelema geuning. Buah-buah aya nu kungsi ngaliwat ka dieu. Tuh tanyo. Regang kirinyo benang nigas. Duanana ge can pati peot. Ya. Kaciri deui ledug. Heup heula. Minantu Ohim ngarandeg. Panona ngawaskeun ka leubah tonggoh, senter sina nyorot kana jajalaneun. Bieu ku dewe ka tembong aya nu ngalebat. Sidik ciga jelema nya tah. Datangna teh ti tonggoh. Tuluy ngiuliwed ka belah kenca. Nya, ku dewek ge ka tembong, ukur ka ciri baleg-beugna. Di lebah catangnya. Tah, nu eta tah. Cek nu lempang kadua ti hareup. Heueuh. Panon urang akur keneh hari kitu mah. Budak angon. Nupang tukangna gorowok. Kumahakeun mun kapanggih? Teunggeul huluna, rengka sukuna, atawa mending ditonjok iga gurungna? Ari sia mah nyarita teh tara dipikir heula. Cek minantu Ohim. Kawas rek ngepung bangsat sia mah. Yeuh, budak angon teh lain jalma samanea. Weruh sadurung winarah, boga kasakten taya tanding. Mun kapanggih, urang kudu buru-buru nyembahnya. Tuluy nyarita ku basa nu tarapti, olo sangkan daek milu nepungan olot dayat gitu. Kawalat sia, ayo. Nu kadua ti tukang ngaliuk bari nyorotkeun senter ka tembong baturna manipias, renung kesang sagala rupa ngadegdeg bangun reuwas kareureunnakeun. Ari urang kudu nyebut naon ka eta budak angon atuh. Pikirkeun ti ayeuna ngarah teu salah ucap. Nu kadua ti hareup Noel ka minantu Ohim. Nyebut eyang gitu. Tapi piraku deui pan ngaranna ge budak nya, budak angon. Tah. Nya nyebut ujang we lah, jang angon, nah gitulah. Nu opatan tuluy muruc catang. Senter sina nyorot ka sakuriling bungking.
Geus kitu ngasruk kana rungkun. Nyoaikeun ka kayon. Kukurusukan dina jujukutan. Yang angon. Yang angon. Yap ka dieu. Da moal di kumaha. Di mana hidup teh Jang? Minantu Ohim dodongkoan bari reret-reret. Tuluy ngorehan kalakai kawas keur neangan ali nu leungit. Meh setengah jam di teangan, teu manggih kalangkang-kalangkangna acan, nu opatan ngumpul deui di lebah catang. Budak angon mah pasti boga aji halimunan, bisa nyumput di nu caang. Cek nu tadi nyebut kawalat. Puguh di dieu mah poek mongkleng, caang kumaha? Minantu Ohim kerung. Maksud dewek mah, najan disorot ku senter, cantang tuka ciri. Yang satu kumaha geus kieu. Urang ngajug-jug memunggang we lah. Sugan we aya di ditu. Sakalian engke kumpul jeung nu sajena. Ring laleumpang deui ka tonggo. Nu pangheulana nepi ka memunggang teh rombongan ti Lamping Wetan da puguh marena mah teu mindeng ngarandeg. Jajauheun nepi ka ngasruk kana rungkun cara nu sejen mah. Lalaki nu make batik diuk dina akar kiara geus kitu nelek-nelek erloji dina leungeun kenca. Aduh, jam 10 peuting euy. Wajahna aya merak timbal ya. Pokna ka baturna nu kakarana pi tuluy dariuk sadaekna ngahebak bawaning ku capek. Saha kitu nu mekel timbal? Saha? Nu make topi beureum nanya. Har, apaan tadi teh anu mekel sang ulin? Dina kantong gede. Tapi kantongna pan dibawa ku Olot Dayat. Nah eta mah batur. Nya eueuh gawe. Nya mawa kejo satambruan. Nu make batik kutuk gendeng. Geus lah. Ngadurukan euy, tambah tiris. Paraseuh mang. Moal aya regang nu garing. Pan kakararaat hujan. Nya ikhtiar atuh nya kawas teu bisa mata wae atuh. Pokna bari nyerotkeun senter. Tuh deket rungkun awi. Rada garing kacerina mah teu gusur ka dieu, tuluy siksikan. Bro. Nu duaan hidang ngadeukeutan rungkun awi tuluy digusur lalaunan, dibawa kana riungan. Waduh. Pasaran ieu mah jurig. Nu pake topi beureum luncat kajauhan. Sakitu geus disebrot cai ka teuneuh ku Olot Dayat. Sieun keneh ku pasaran. Cek ku dewek urang tek-tekan. Mana bedogna ka dieu? Nu make batik nangtung tuluy mesat bedog tina cangkeng lalaki nu ngagusur awi. Gedog ditek-tek tuluy dibelahan jadi suluh laleutik. Moana naon, Mang? Nu make topi beureum ngadeg-deg keneh. Si laing mah percaya keneh kana tahayul. Ieu mah awi deuleu. Awi tempo. Naon atuh? Naon coba pikasieunana? Ka dieu kana teu obor. Urang banjur laku minyak tanah. Ngaragancang ngagear. Lain maksud teh kieu. Masalah nama moal sapati-pati aya pasaran, mun eueuh kuburan. Da moal aya jelema ujug-ujug micieun pasaran ka dieu. Nu make batik ka tembong ngagurubug tuluy raratret ka sakuriling bungking. Geus kitu tanggah kalebah dahan kiara. Tapi teu kateterusan. Gur nyieun durukan. Seuneu mimiti kagedean kaayaan di eta tempat jadi ngadadak caang. Tuh deuleu, ceuk aing ge aya kuburan. Nu make topi beureum tutunjuk tuluy ngarontok kanu nyoren bedog. Tacan cacap kareuwas ti lebah gawir kadenge sora nu pating korosak. Nu opatan ngagulung lebah akar kiara. Aduh. Geuning geus narepi ka dieu. Manita nginas. Anggota BPD ngurumui tina rungkun tuluy lempang ngadeuketan kana opatan dituturkeun ku baturna ting pacenghul tina sela-sela kakayon. Tapi lengkahna teu kebat kaburu ti tajong manten gebut labuh ayeuna mah cungcurunganna neundeut pisan kana batu. Baturna nu tiluan lain nulungan kalakah seuri akei-akeyan. Rek adian si eta mah geus 2 kali ngan labuh wae. Tadi bujurna namru kana tunggul. Ayeuna
RT hiji nya kakak bari Cirambay tapi tuluy calangap taya soraan. Cahaya senter nyebrot kanu labuh keur diuk lebah kuburan bari naleukeum kana tutunggul. Teu kudu aya nu ngomando nu tiluan jelung-jeleng ka lebah durukan milu ngagimbung hanapeun kiara. Anggota BPD renghap ranjuk. Nyeri jeung sieun asa ngagulung manehna maksakeun ngesod nyamper ke nu ngaliut bari tulung-tulungan. Heuleut 5 menit maranehna leler karuas pating koleset ngadeukeutan durukan nu meh pareup. Jisit kadal pisan poe ieu mah. Aduh, apes beh ditueun naas ieu mah yeuh. Nu make batik niupan ruhak, gur seuneu hurung deui. Aprak-aprakan di astana, tuluy nguruput ngasruk rungkun. Datang kamu munggang disampakeun kuburan. Aduh aing mah deh. Mun lain malam Jumaah Kliwon mah moal kieu-kieu teuing ieu teh. Adik itu kuburan saha? Itu kuburan saha itu tuh? Nu make topi beureum panasaran keneh. Ya eta, goreng milik urang teh. Eta teh pasti kuburan Rastiti. Da saha deui atuh? Eta kuburan matak sina pindah ti astana desa ge ngarah teu ka sabab manusia. Ari ayeuna ku urang bet disampeurkeun. Belet pan. Ieu kuburan teh boga kakuatan nu rohaka. Urang jauh-jauh maksakeun datang ka dieu bari hujanan. Kawas aya panggarwa tinu goib ieu. Ceuk RT hiji kitu caritana. Tapi teu kurusieun sakalian bae urang kamitan. Urang cicing di dieu nepi ka isuk-isuk bari ngadaguan nu sajena. Geus dah. Cag heula para wargi netizen sadayana kana lampahan rombongan anu keur neangan budak angon. Ayeuna urang ngagilir heula ka Ki Ulis. Harita Ki Ulis Cingogo dina lawang panto balai desa ngeeng sorangan bari neuteup cileuncang nu nguyumbang di buruan. Kabeh aparat geus birat basah hujan mimiti praspris. Di jalan taya pisan jalma nu ngaliwat, di unggal buruan taya jirim nu ngaringkang. Ki Ulis asa keur cicing di desa nu kosong, ilang dangiang, ukur manehna sorangan. Hujan kalah kah beuki gede, buruan balai desa geus ngabalong ku cileuncang. Ki Ulis ngadadak asa jauh paninengan, taya batur pakumaha. Ret ka jero, korasi rapat pasolengkrah tepuguh jajaranana. Manehna cengkat, lempang ngalenghoy, gek diuk dina korsi pangtukangna. Tuluy ngahulang, mes-mes ngarahuh. Panon melong kana gambar presiden, gambar Garuda, tuluy kahandap ka lebah piagam benang miguraan. Reg lebah meja nu diamparan taplak hejo, meja paranti kuwu mingpin rapat. Manehna ujug-ujug ngarenjag, meh-mehan ngajengkang tina korsi. Tuluy gigisik netep ka lebah meja. Tayana naon. Ari bieu cikeneh pisan manehna asa nenjo nu diuk tukangeun meja. Sakolebat tapi matak napal dina ingetan. Nya, nu bieu teh sidik jirim Akimedi keur diuk bari seuri ka manehna. Ukur tetenjoan sugan. Manehna gegerendengan bari nyabak punduk. Tapi damani asa nya. Ki Ulis nagerkeun karep ngupahan sorangan yen nu bieu mah ukur kolebat lamunan lantaran di balai desa keur taya sasaha. Ras kapanggeusi barak keur naraon kaum balaka sontang ayeuna. Nu kacipta mah ku Iros Tagiwur, Ustad Sukri bingung nyang hareupan layon Ki Jemros nu teu bisa kaluar ti eta rohangan. Bua maranehna keur ngabongkar keramik nyieun kuburan di jero gedong ngurebkeun layon handapeun lapang badminton. Ret Ki Ulis kaluar, hujan kawas nusungkan raat. Padahal manehna hayang buru-buru indit ka wates desa ngajugjug markas tentara nyokot alat deteksi sakumaha parentah camat. Panasaran pisan Ki Ulis teh, pangpang nama hayang nyobaan ka dirina sorangan, pikeun ngayakinkeun yen manehna teu katepaan. Saprak kuwu Iros milu dikerem, manehna teu weleh gegebegan. Tambah yakin yen bibit buit wabah teh nyaliara di balai desa. Boa-boa narapal dina tembok atawa rapang dina meja ngan teu kaciri wungkul.
Manehna ge tinggal nunggu-nunggu dawuh bae. Da sidik pisan ku Iros nu sakitu apikna ge milu katepaan. Nu matak guling gasahan teh, inggis manehna ujug-ujug nyarita teu jeung wiwaha. Ieu bakal ngancurkeun kalungguhanana, rumah tanggana, raja kayana jeung pirang-pirang kerempan sejena. Manehna beuki ngarti kunaon camat jeung pajabat saluhureunana arembung datang ka Cikauning, ukur bisa mere parentah ti kajauhan. Kaharti deui kunaon pangna Cikauning dikepung ku tantara, sasatna ulah aya nu ngejat di desa sapanjang eta wabah marakayangan keneh. Nu di luhur mah beh ditueun surti, tangtu gede pisan mamalana mun eta wabah tatalepa kajauhna. Cacak manehna we ukur pangkat juru tulis, keungna kaliwat saking, atuh komo pajabat nu leuwih luhur. Huhujanan wae kitu. Manehna cengkat tina kursi. Buruan balai desa beuki ngabalong. Manehna can bisa ngira-ngira eta alat sakumaha gedena, nah ngajugrug siga meja, jangkung kawas kulkas, atawangan saukuran HP. Kudu dipikiran ti ayeuna keneh ngarahan teu bulak-balik, ngarah buru-buru dipecahkan. Ki Ulis lenga-lengo keluar. Mobil ku Iros ngajugrug hareupeun kantor PKK. Hanya ka teu bisa mawa mobil cek pikirna. Di mana deui kuncina ge? Ras ka Haji Mahmud. Nyeh Ki Ulis heuri. Sup deui ka jero, kurah koreh ka juru. Breh manggih payung butut. Lumayan tambah jibreg teuing. Kenceling indit muru imah Haji Mahmud ku kucuprakan dina Cileuncang. Haji Mahmud kasampak keur jalang-jaleng di garasi gigireun imahna. Panundaan truk nu lega naker ditiungan ku kanopi ukuran 15 ka 30 meter. Truk ngajajar di garasi jumlahna aya 8. Assalamualaikum Kak Haji. Ki Ulis nyamperkeun bari nutupkeun payung. Bajuna teu burung baseuh da puguh hujan gede naker. Haji Mahmud kerung sajongjonan. Waalaikumsalam. Walona bari teu seri-seri acan. Datang Ki Ulis teh kalah ka Bang Kenu siga nu keur nyeri huntu. Uyu naon ieu teh? Sakitu keur hujan aya di luar. Ki Ulis ngajak sasalaman. Keur milang truk. Bisi aya nu leungit. Kumaha ieu teh, Ulis? Geus saminggu ya. Dewek teu bisa usaha. Okna beri melong ka Ki Ulis. Nya kunaon kitu? Marogok trukna. Belet geuning Ulis teh. Ya, apaan usaha dewek teh ngangkutan keusik. Nya, ngangkutan keusik. Hari keusikna aya di Cimalaka. Jauh ti dieu mah. Apaan nganggot truk ya Haji? Muhammad tak capek sakumaha tebihna ge. Asa tambah belet geuning. Rek ngangkutan keusik kumaha. Lamun sakabeh truk teu meunang kaluar ti ieu desa. Da dihalangan ku tentara. Hah? Ngarti? Nya. Sumuhun kantenan. Ki Ulis ungut-ungutan kakara ngeuh kalebah dinya. Sok itungkur silaing. Tina hiji truk dewek menang duit 1 juta sapoe. 1 juta deuleu. Kali 7. Geus 7 juta. Kali deui 8. Jadi sabaraha? Kayak 1 juta kali 7. Ya, 7 kali 8. Genep 33 juta Kak Haji. Duit eta teh deuleu. Duit dipake meuli sawah mah sabaraha tumbakeun. Nya lain eta wungkul. Naon deui atuh? Geus saminggu dewek teu bisa kilir ka nu ngora. Ieu teh ngaganggu pisan
Karena keadilan rumah tangga. Oh. Mun nyak sini. Nu mawi pangna dongkap ka dieu teh. Badena mutrek kanggo nyanak alat deteksi wabah di markas tentara. Tetapi tata kawatas desa. Ya, baik ari daek mayar 63 juta mah. Waduh amuing. Ini mahal-mahal teuing ji. Ki Ulis olohok. Ya, hitung ganti rugi we atulis. Keun bae, da desa urang mah beunghar ieu. Ki Ulis ngahulang sajongjonan. Can insap tina madiet geuning ceuk pikirna. Teu eleh geleng, barabat baik Ki Ulis ngadongengkeun wabah sabalakana. Dijojoan ku pikasieuneunan awungkul. Gitu. Balarea bakal nyahueun yen pamajikan Ki Haji teh sanyana mah leuwih ti 4. Ki Ulis nyelok. Rei, beungeut Haji Mahmud beureum. Leungeunna mani ngaleper. Eueuh nu dikoretkeun keur kepentingan desa mah. Komo ieu keur ngubaran balarea nya. Ya sok atuh, prakteh teuing rek mawa truk mah. Rek 2, rek 5 ge teu naon. Tadi mah heureuy. Heureuy eta mah. Haji Mahmud ngadadak marah mai. Hiji ge cekap. Tapi kedah sareng supirna panginten. Haji Mahmud nyalukan supir. Gurunyung lalaki make kolor rucang-riceng siga nu kakara hudang sare. Yang, ya, anterkeun ieu Ki Ulis ka wates desa. Kanjang. Pokna. Eta supir ngaluarkeun mobil nupang dekeutna ka jalan. Tuluy manaskeun heula mesin sabaraha menit, geuleyeung ka beulah wetan. Ki Ulis diuk igireun supir bari nitanan wiper nu ulang-ulangan ngusap cihujan dina kaca. Jalan meh teka tembong kahalangan cai nu ngibun kana kaca bagian jero. Sababaraha kali supir ngelap kaca ku dampaleungeunna. Lebah gapura wates desa cara sasari, tentara ngajajar aya 5na bari samakta ku bedil. Rayohna teu malire hujan nu ngagebret demi tugas mah. Truk eureun di antara tihang gapura 2 tentara nyampeurkeun. Ki Ulis muka kaca, tuluy ngajak ngobrol sawatara jongjongan. Eta tentara ungeuk geus kitu ngageruan baturna bari mere kode. Teu kungsi lila kurunyung nu manggul kardus sagede TV 14 inch song dibikeun ka Ki Ulis. Baruk sok ieu bawaeun teh, ceuk supir bari ngaret ka Ki Ulis. Nya sugan, dawuh deui cenah. Balon Ki Ulis. Teu kudu mawa truk atuh. Bake ojek ge bakal kabawa ieu mah. Supir kutuk gendeng. Tenan naon atuh. Sakali-kalian mah truk teh ulah dibere wae muatan nu berat. Nya geus atuh hayu balik punurkeun we, tuh parkir di belah tukang. Saja jalan Ki Ulis netep kardus dina lahunanana, nyipta-nyipta kumaha eusina. Manehna teu sabar hayang buru-buru nepi ka balai desa. Basa jerut tina truk teh, nepi ka poho teu nganuhun-nuhunkeun acan. Rurusuhan manehna asup ka balai desa, bus karohang gawena jepret dikunci ti jero. Cetrek ngahurungkeun lampu. Dus tuluy ditunda luhur meja, ditetep sajongjongan. Ki Ulis muka kardus bari leungeunna mani ngaleper. Breh di bagian pangluhurna aya amplop surat nu ditujulkeun ka kuwu. Manehna muka amplop gegerenengan maca eusina. Kahatur kuwu Cikawening. Saberesna rapat di imah camat 5 poe ka tukang, tim nu dipingpin ku Sim Kuring teu eureun nalungtik sabab musabab kejadian di Cikawening. Nepi ka kiwari tim tacan sanggup manggihan ubarna, tapi moal petot-petot nyiar tareka pikeun ngabuktikeunana sacara ilmiah. Pang-pang nama nyebarna eta wabah estu matak aheng. Kawas nu dipipilih heula saha-sahana. Sanajan pagiling gisik tacantang tu katepaan.
Prediksi kana eta wabah teu beda ti neguh nu bakal kajadian poe isuk. Sasaha ge taya nu nyaho. Nu dipigawe ku tim kakara nepi ka nyiptakeun alat nu bisa ngadeteksi saha wae nu geus katepaan. Ieu alat dingaranan subdetektor. Subdetektor kumaha makena bisa dibaca dina buku manual. Cara gawe subdetektor teu beda ti alat uji kabohongan nu sok dipake di kantor polisi. Tapi ieu mah leuwih canggih lantaran bisa narjamahkeun sakur sinyal tina saraf jeung ketugja jantung. Prosesna kawas kieu, subdetektor bakal ngirim rupaning sinyal kana uteuk, saterusna dihartikeun ku uteuk jadi rupaning pertanyaan. Uteuk bakal mere respon. Eta respon tuluy dianalisis ku subdetektor make rumus nu rumit, hasilna bakal muncul dina layar. Ieu alat moal bisa dipalsukeun, kitu deui sakur pertanyaan nu dikirim kana uteuk geus diwewegan ku enkripsi. Naon enkripsi teh nya? Jad moal kanyahoan. Sakitu heula mudah-mudahan bisa mantuan kuwu pikeun ngarengsekeun rupaning kajadian di Cikawening. Hampura deui basa nu dipake dina eta alat can ditarjamahkeun kana basa urang Cikawening. Baktosna Dokter Saksrak. Ki Ulis hulang-hulang sanggeus maca eta surat. Sok ditunda dina meja. Manehna tuluy ngorehan eusi kardus. Horeng di jerona aya dus laleutik ukuran 17 kali 13 kali 7 cm. Brai muka nupang luhurna. Nupang heulana dirawel teh buku manual. Garayem dibaca. Babari geuning. Manehna gegerendengan. Leungeunna beuki ngeleper barang ngaluarkeun eta alat. Leutik geuning. Sahandapeun cangkang rokok. Make layar 300 kali 100 piksel. Tina eta alat aya kabel leutik panjangna 1 meter, nu hiji nyolok kana alat, nu hiji deui tungtungna buleud saluhureun buah leunca. Cek dina buku mun rek make subdetektor, hurungkeun heula bari mencet tombol on atawa off. Tapalkeun nu buleud kana tarang, tuluy pencet tombol start. Hasilna ngan aya 2. Layar beureum jeung bijil tulisan infected atawa layar hejo jeung bijil tulisan secure. Ki Ulis rurusuhan ngahurungkeun tombol on off, brai layar bodas. Hatena gegebegan. Tungtung kabel lalaunan diantalkeun kana tarang. Ngadeg-deg deui leungeun basa mencet tombol start. Dina layar bijil tulisan starting, Ki Ulis rerenjagan. Processing. Kesang ngagarajag tina tarangna. Brai. Secure. Ki Ulis ajarag-ajaragan. Tuluy ngengklak sorangan bari sabaraha kali nyebut nuhun. Teuing kasaha. Panasaran keneh Ki Ulis nyobaan sakali deui. Hasilna anger. Reug-reug geus kitu mah bakal ngeunah dahar, ngeunah sare. Hanya kal telila bungangang teh kawas nu karek ngeuh yen eta alat lain keur ngubaran. Ukur bisa ngadeteksi wungkul. Hartina teu pamohalan, isuk page tomah hasilna beda, layar jadi beureum. Renjag deui. Euleuh. Para wargi netizen sadayana rupina cag dugi ka dieu heula, ieu pedaran dongeng sabalakana karya Dadan Sutisna. Kumaha eta terasna carios alat subdetektor teh, sareng kumaha terasna eta lampahan rombongan anu di Pasir Suni. Oge kumaha kaayaan kaum balaka sontang kapayuna, mangga teras manco dina dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Mugi-mugi aya hiburan, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicanda kurang sadayana tina ieu dongeng Sunda. Sim kuring neda dihapunten kana sagaru pikakirangan sareng kalepatan
dina medar carios ieu dongeng Sunda. Sim kuring amit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.